Sampurasun. Karya pamahyar dina nyiptakeun lagu-lagu Sunda sapertos Lemah Cai, Dewi Sartika, Sinom Puspasari, kalayan dilengkepan ku notasi da minatila. Disagedengeun nyerat lagu oge anjeunna anu ngamimitian ngagarap gending karesmen atanapi opera Sunda. Disebat ku anjeunna nyaeta Rinengga Sari. Karya-karya gending karesmen diantawisna Sarkam Sarkim tahun 1826, Permana Sari tahun 1830, Sekar Mayang tahun 1835, Tresnawati tahun 1858, sareng Iblis Mindo Wahyu tahun 1868. Oge sababaraha buku anu janten referensi dina bidang atikan mangrupi teori sareng praktek khususna Laras Salendro sareng Pelau. Perkawis teori seni Laras sareng gamelan diantawisna ringkesan pangawikan Rinengga Suara tahun 1850. Ilmu seni laras tahun 1868. Oge buku-buku mangrupi seratan anu dipublikasikeun. Salami panalung tikanana anjeunna ngadamel gamelan anu 8 laras oge 10 laras. Mung hanjakal eta gamelan duanana teu aya waktos zaman pendudukan Jepang. Dianti eta anjeunna nyiptakeun oge gamelan monumental anu disebat Ki Pembayun atanapi Si Cikal. Ieu gamelan dirojong ku bantuan di industri pariwisata Provinsi Jawa Barat anu disesepuhan ku R.A. Sukur Dharma Kesuma dina taun 1868. Ieu gamelan teh mangrupikeun perangkat gamelan pangageungna nu pernah aya di Indonesia. Mangrupikeun wujud kapendakna teori sistem 17 tangga nada. Sanes wae Laras Salendro, Madenda, Degung, Kobongan Mataraman oge tiasa mirip lagu-lagu diatonis atanapi tangga nada musik barat. Ieu gamelan Ki Pembayun teh sesah dimaenkeunana kulantaran seueurna laras sareng mangrupikeun hal anu teu umum sareng meriugikeun waktos nu lami kanggo latihanana. Nanging kanggo bahan kajian mah ku ayana ieu gamelan teh penting pisan. Mung hanyakal ieu gamelan dugi kadanget ayeuna teu aya laratanana. Salian gamelan anjeunna oge nyiptakeun gitar akustik 17 tangga nada. Dina hasil panalung tikanana sareng karya-karyana teu sakedik para panulungti di negara lain nu kagum ku munculna ieu gamelan teh. Nurutkeun ahli etnomusikolog Andrew Wethrop tahun 2001 munculna gamelan sorog nu ayeuna aya mekar dina dasarna mah mangrupikeun pangaruh di gamelan Ki Pembayun. Hiji-hijina patilasan anu ayeuna aya keneh teh tiasa janten mung potret sareng gentrana. Ieu gamelan anu masih tiasa kacepret sareng direkam ku Dr. Margaret Hartomi, profesor musik di Monash University Australia. Sumbangan anjeunna
pangagengna tayalian hasil panalungtikan anu sifatna ilmiah atau nepi universal. Seni suara teori 17 tangan nada Sunda, di mana tiap oktav diwengku ku 17 interval nu sami-sami di 70 10/17 sen, di mana tiap nada tiap laras atau nepi tangan nada Sunda teh biasa dihariringkeun di mana wae. Ieu model teh sifatna universal kulantaran ngagaduhan nada-nada lengkep. Dina panalungtikan anjeunna ngagunakeun alat ukur atanapi kleter suanten monokor anu didamelna dibantu ku tukang kacapi sareng nayaga ulung paidi. Ieu alat teh dijangkep ku skala kleter atanapi frekuensi nu alpukahna ku Mr. Japkun kenging di laboratorium musikologi di Eropa. Unggal-unggal monokor teh bade dipake sateu acan anjeunna ngalibrasikeun kana garpu tala swanten anu kleterna tos baku eta 660 Hz. Ieu alat teh nyatana cekap akurat dugika diangge ku pakar-pakar musikolog sapertos Profesor Colin Mitchell di Amerika Serikat sareng C. Campage, direktur Sakola Musik di Bandung. Alat monokor ieu teh mangrupikeun alat utami pamahyar anu dicacanak ka mana wae waktos anjeunna ngayakeun panalungtikan perkawis pelog sareng salendro. Numutkeun ahli atau musikolog Andrew Westerberg tahun 2000 hiji munculna gamelan sorog anu ayeuna teh makar dina dasarna mangrupikeun pangaruh ti gamelan ti pembayun. Hasil-hasil karya pamahyar nyatana mangrupikeun karya-karya anu sifatna ilmiah. Salajengna anjeunna dipaparin panghargaan mangrupi panghargaan pangluhurna di bidang budaya nyaeta Piagam Anugerah Seni minangka ahli sareng ngawengku teori karawitan Sunda di Menteri Pendidikan sareng Kebudayaan dina tahun 17 Agustus 1868. Penghargaan pencipta lagu Rampak Sekar Ibu Dewi Sartika dina kaping 4 Desember 1875. Sinareng penghargaan di Ikatan Seniman Sunda dina tahun 1858. Cag